Hai orok, ayah salaki aing awat tala didinya. Ayah, tah balik. Gusti Pangeran, geus nek magrib gitu ya mentang layangan mani teu inget kana waktu aing mah ku aneh. Meje balik. Waktu na mandi naon ka masjid ka ditu tu salat. Wayah kieu can balik aing mah ku aneh. Buka doang budak leutik aing mah mentang-mentang layangan, tala salaki aing marok pigilaeun aing mah. Meje balik. Resep-resep ge atuh kabina-bina aing mah tah hirup. Lain budak leutik-leutik acan ka geus incuan, ngilu-ngilu jeung budak laleutik nong mentang layangan di dinya. Atuh geus nek magrib teh teh kadenge nu ngaji tah geus raung tah. Masya Allah. Ampun teh aing mah. Jadi kertas dohor tah mentang layangan, kuacan balik-balik. Teu hayang nginum teu hayang nanaon kitu. Atuh meuje balik ceng, gerokeun ceng. Ceng kali itu ceng bapak ceng. Tuh di belah itu tuh cenah gitu di sawah di belah itu tuh. Tadi sawah nu pojokan itu tuh lang geus segera teangkeun ka ditu. Balik itu suruh kumah balik. Balik mana embe can dikandangkeun tala. Bari bawa embe tadi dinya tadi pakung tah. Tuh di kebon belah itu tuh lah. Balik embe na balik geus burit. Ku ngedul-ngedul teh titah ngarit mah endung tala mentang layangan mah setengah poe nonggrek pigilaeun geus seng si bejakeun mana bapana ka atuh haja-haja eta mentang layangan geus nek magrib aing mah titas dohor tala Gusti Pangeran embe mah teh pabeuli teh naon tula di ditu tula di kepar bae ku sorangan titah ngarit mah endung tala endung kababasaan cenah endung pareuri. Ari eta mentang lalayangan budak-budak layangan teu pareurih teh suku kena kalamata kana nanaon. Ku kapiasan teh tah hirup aing mah masyaallah bae. Ku salaki kitu-kitu teuing. Geus aki-aki geus incuan masih keneh bae ngilu-ngiluan budak laleutik teh mentang layangan. Beuh. Rarenek teh aing mah. Meuje balik mandi ngaji atuh ngaji. Geus geura ngaji ka ditu mandi. Mandi heula geura ka dari itu ka masjid tu lajeng batur. Ayo, mandi ayo.